Drama Sunda Ciumanana. Kacaritakeun dua patih sakembaran, Patih Kurawesi jeung Puragading. Sejana kapasamuan bawana hayam sahiji patepung di alun-alun jeung Ciumanana. Di kamana paman? Betul duaan. Nah, apane wani-wani ka yang nyebutkeun paman? Kapan aya teh papati? Disebut siapa daek, disebut paman geng umur. Nah, mana anak saha? Anak bapak, Saha bapak mana? Saki Indung. Indo mana teh saha? Kapan nama juga bapak? Patih duaan salesilian ngadenge omongan Ciumanara bari tuluy ngadeuketan nukeun nyalek hayam. Di mana mau aya? Mana halus-halus teuing? Turun nanti sayangan, asana ini tiga bapak jago, asana timnan do. Atuh buku dalam istiamak melupakan mempakaikan cingalian. Tah, lagi butut nah. Abong-abong Ih, abang-abang masong. Patih ngajak ngadu hayam bari ngeuncankeun hayamna tina kisah. Ciumanara oge ngalepaskeun hayamna. Keur bae diadu, kacaritakeun hayam patih nu eleh. Eta dua patih teh ngambek, Ciumanara kaleungit ninggalkeun tempat eta. duh rai tiwas hayang orang pae udah leungit. Keun wae taksiran anak siluman. Eta dua patih tuluy arindir ninggalkeun tempat muruk kapaseban. Kacaritakeun lengser jeung Ciumanara. Neka mana uang? Mereka paseban belu bawa Mau, tawa. tuh jepuri. Nya tawa. Dapat bagi ke kakara. Lengser ngaleos ngindir kapaseban, ditutupkeun ku Ciumanara, kacaritakeun geus nepi kapaseban. Asap di mana? Kapan ini pas susunan? Banyak kuningan. Ngaran Ciumanara, kota di Balangtrang, aki Balangtrang. Syukur ting juragan, kuwa geus saharti. Iya, wae mah saha? Asep, iya mah kaseban. Ayo support obat, mata obat naon? Kursi gading kabur intan, Perhati naon? paranti lagi aja. Kumaha apa kubur ini diukan? Ulah bisi dorakan. Ciumanara teu ngaguguk kana panyaran lengser. Geuk wae Ciumanara diuk dina kursi, tapi kursi nu didiukan teh remuk lantaran teu kuateun ku awak Ciumanara nu berat. Lengser luaseun. Duh, agan tiwas orang teh tangtu cilaka. Diseuseul kudu kabungan. Ciumanara kalah seserian mending ngaganggang. Seperti naon? Ranjang ganti ya, dibagi pulau raja. Ciumanara tuluy naek kana ranjang kantil, tapi ayeuna mah ku lengser teu dicarek kacaturkeun Ciumanara jeung lengser geus aya di pasamuan payuneun Ratu Galuh. Maneh urang mana? Abi urang geus Sunten. Saha yang ngaran?
Abi teh cuma nara. Rek naon sejat datang tadi. Sim jari rong kadu hayam, tapi pulang ku awan. Mana hayamna? Hayam ditinggalikeun ka Ratu Galuh. Ratu Galuh marios hayam ayeuna Cium Manara. Ieu hayam teh di mana asalna? Sumuhun, pariksa Gusti, ari hayam abi turunan ti sayangna. Ibu bika bapak jago, ngedaw tahun hiji, sayangna kudu kanagan. Palingan hayam teh bet alus. Sabuat kitu Dewi Pangrenyep ngaharewasan ka Lengser. Lengser sok inget ka emban naga lindung. Basana keur waktu babar di kakaya. Ari ayeuna nu dipicen datang di ka payunan ratu. Aing teh kalangkung sieun. Bontong dianggo sieun sabab ieu boga ibu ayeuna mah geura aku buka pahan. Mangke lengser ku aing dipikir heula. Ratu sasauran ka Cium Manara. Abdi mah teu ngabantu tumpang. Abdi mah teu ngabantu tumpang, ngan cijarek numpangkeun umur. Hade ari teu teh gamah kana umur. Pilaweunana nyaeta ti aing nagara sabelah. Sumangga, ulah-ulah penting ge sejang giringan. Hayu gerak pek mangkalan bobotohna pati 2. Hayam diadukeun. Itu teuneng ieu ludeung. Wani sarua daekna. Hayam teh perak bae abah. Silih pacong ku pamatuk, silih gintik ku jangjalna, silih peupeuh ku sukuna. Hayam sadida bedasna. Lila-lila hayam Cium Manara kadeuseuh. Hayam teh pek kapaehan. Hayam teh dibanjur tuluy hayam diadukeun deui. Keur kitu datang naga wiru ti Gunung Padang ngurup ka hayam Cium Manara. Akhirna hayam Cium Manara bisa ngelehkeun hayam Aryana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.